Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaring syukur mangga urang sami-sami sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan rahmat sareng magfirat ti mantena urang. Tiasa riung mumpung dina ieu riungan kalayan kawilajengan. Dina waktu ieu urang aya dina acara seminar ngajaga kabersihan sareng kadisiplinan di kalangan siswa SMA Negeri 1 Majalengka. Kanggo mimitian ieu acara mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan supados ieu acara tiasa langsung kalayan kawilujengan ti awal dugi ke akhir acara engke. Mangga sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, parantos katinggal ku urang dina waktos-waktos ayeuna loba murid anu teu tiasa peka ka kabersihan sareng teu disiplin. Kuring sering ningali murid anu micin sampah sembarangan. Jing aya sababaraha murid anu jarang piket di kelas. Seueur pisan murid anu teu peduli pisan ngeunaan kebersihan. Sanaos kebersihan mangrupikeun bagian tina iman. Kuring oge sering ningali murid lalaki anu rambutna panjang sareng bajuna dikaluarkeun. Biasana sering telat kusabab kalayan alasan kabeurangan atanampi sajabana. Hadirin hormat simkuring, kadisiplinan teh salaresna mah pikeresepen. Mugi tiasa ngipuk sekep jeung karep siswa anu alus. Naon wae kiat-kiat pikeun ngarojatkeun kepentingan kabersihan jeung kadisiplinan di kalangan siswa teh. Ieu patarosan tangtos baris tiasa awal dina ieu riungan dina waktos ayeuna Ibu Haji Aa Sunia SPD parantos ngadunan ngulang panitia. Hadirin kanggo urang mah jenengan naming supados langkung uun Ibu Haji Aa Sunia SPD uninga saha ari Ibu Haji Aa Sunia SPD teh simkuring baris ngadunggikeun riwayat hidup anjeunna. Henteu seueur waktos anu disayogikeun kanggo jujur bahasan. Kirang langkung 60 menit. Teras ditambahan deui 30 menit bilih aya patarosan. Supados teu nyongkolong kena waktu sumangga Ibu Haji Aa Sunia SPD kanggo ngadadarkeun bahasana. Hadirin pederan Ibu Haji Aa Sunia SPD teh parantos didugikeun. Aya waktu sekirang langkung 30 menit deui bilih diantawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan mangga diaturanan. Saya aturana anu bade ditumaros atanami ngadugikeun sauran dikawitan nu ngacungkeun pandangan teras nyebatkeun jenengan. Patarosan atanapi sasaoran ulah kaluar tina sawala ieu kegiatan. Mangga. Atur nuhun kirang langkung aya 3 patarosan sareng mangrupi kumandang kanggo ngawalor patarosan ana mangga Ibu Haji Aa Sunia SPD diaturanan. Hadirin, alhamdulillah rengse kapihatur pederan di Ibu Haji Aa Sunia SPD tina sadaya anu parantos didugikeun tangtu urang tiasa ngindekeun yen salaresna mah ngarojatkeun pentingna kadisiplinan jeung kabersihan teh gampang upami urang tiasa ngarodi mah. Akhirna ieu acara ieu teh dikawet dugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya cariosan simkuring anu kirang umurna. Mung sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.